Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkung ti payun mangga urang sami-sami panjatkeun puji sinareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu mana dina dinten ieu urang sadaya tiasa kumpul dina kaayaan sehat walafiat. Salawat miwah salam mugia tetap dilimpahkeun ka junjungan urang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tehilap ka kulawargana, ka sahabatna, oge ka urang sadaya salaku umatna anu insyaallah taat kana ajaranna. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin anu dimuliakeun Allah Subhanahu wa taala, munggah jalmi teh tos tangtu gaduh harapan bahwa urang teh hoyong kabagjaan di dunia sareng di akhirat. Tapi kabagjaan teh tiasa dilakukeun ku cara kasadaek urang pribadi. Atawa aya hura-hura sareng sagala hal anu dilarang dina agama urang nyaeta agama Islam. Tapi urang teh salaku jalmi atawa hamba Allah kedah ngalakukeun sagala kahadean hirup kaasup ibadah anu diparentahkeun ku Allah Subhanahu wa taala sapertos ditulis dina Al-Qur'an sareng hadis. Urang oge kedah terang yen lamun bade ibadah teh kedah dimimitian ku hate anu ikhlas. Maksudna teh lamun urang ibadah lain hoyong ditempo ku batur. Komo deui lamun hoyong dipuji ku batur, tapi urang teh kedah ngalaksanakeunna ikhlas karna Allah. Mudah-mudahan urang sadaya henteu kitu, henteu ngalakukeun ibadah ngan saukur riya hungkul. Tapi emang tulus sareng ikhlas ngalakukeunna karna Allah. Mung sakitu biantara maulid Nabi ti simkuring, hapunten bilih aya kalempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.